Tama nga kay manililaway kaya pi omongon dek gue ala. Likmu Neng. Katungkan. Awat yan kay. Rindu banget Kak Esi. Angkurannya asin sebenarnya isi itu enak pada cayoskan kalau pun deh. Aw. Isi itu terus dijodohkan. Ah, desa. Oh no. Angkurannya Kang Otim. Iya, iya. Aku mau batu. Bisa nolak. Dan si Otim ngerti. Iya mungkin jalan terbaik ya Esi. Otim ge ngerti sih. Aduh. Gusti. Esi. Otim pamit. Ya tuh angkurannya Otim. Mangga. Pak Herman. Ayah, Enggak. mungkin Lek bade ngayaskeun teh perjodohan antara urang teh Esi sareng Arman gitu. Pasti wartoskeun. itu siapaleun. Terus apalin Oh, itu tuh terus gitu mah bade ratu berulah. nya tuh. Ya. Ya. Keun kuaing dipelet da si Esi teh. Lain aya jam sakieu kamarana barudak biasana sok nusa ae Ini biasanya sok arah raya baik, kurang lebaran dulu neng batu mah hidup ngobrolin naon nyudong. Hah, itu juga si Oting nih kemana juga lebih bayar? Oh itu tuh, Beb, sengkeh kemana? curi teh Tadi coba orang mau batur tuh gua kali ngobrol gitu pengen balik. Oh mau batur. aya batur nu kieu Tadi kemana? Din hampir juga ngomong akhir teh Tolak si Esi. bener Sing tenang. iya Ditolak ke mana? Tergalau. Halau. Ditolak si Esi. Ditolak kumaha mungkin nanti dia teh kudu pugu cari tanah ditolak teh ditolak arti secara halus apa cinta teh oh dah boga kabong hati zaman kiwari ditolak Iyalah. cing mah kok saya lalaki wae teh lalaki mah panjang lengkana geus sia mah ku aing diajak urang ka dukun ewan dukunkeun sia nu ngaranna si Esi bener teh bener teh bahet nah apa tuh imana nya apa atuh tim memang tak ngambil jam oke Oke, paling ke mun teu apa urang tanyakeun ke batur alamat mah geus apal. Itu teh. Iya, heula tenang heula, tenang. Siapa Majulah, tuh panas. supaya nyongseng sih khawatir gitu Supaya Hah? kasem-sem lah sih. Bener, Pak. bener dong Jangan atuh kumaha Pak. nah Bangga aja. mau apa Jangan satu. awon Urang berarti naik balik heula kedeung. Balik heula mah. Oh, jangan balik heula nya. Yo, Gaguan, Lim. sih. Gila wae si eta teh. Goblok teh. Dem, ayo. Ayo rumah dari lain. Atuh kalau ulang di kene. Kurang makan. Beneran ayo budak teh. Nah, dia mah siap-siap lah ya. Bat. Kan jadi. Jadi. Enggak Sore kan. ulah bisa bisa mungkin galau. Mudah-mudahan ada beberapa penanya. Penting mah. Sih dapat. Terus kan ah, Terus tong kalau wae mana kisarehatan. pusing percaya. Kata. Tuh, aya geuning Pak. Iya, oh benar. Bener. Ah, Aya, Tim. bener. Bener kita beneran bener nama euy. Mudah-mudahan lewat. Bener. Nyareat ngarana ge. Siapa? Sing dijabah. Sampurasun, Bah. Rampes. Sampurasun, Bah. Yuk, mangga tanggal penting ini. Ayo cai. Sampura Bah ya. Dah, mangga, Bah. Alhamdulillah, Pak. Rumahnya cari dan Bah. iya, aya keperluan, Bah. Salah Otim. Perkawisnya tuh. Otim. Iya. Yang Otim. Teh, Bah. Yang kasih Esi. Pang meletkeun lah. Bah. Abi mah geus pusing, Bah. What? I love
kasih esi teh jadi dia baik si esi teh dijodohkeun nuju ngaranna si Herman si Otim teh bogoheun pisan gitu bae intina mah kieu we jauh-jauh di ditu ka dieu teh ka abah teh bener kita tulung supaya si esi teh jadi bogoheun lah kasih Otim teh gitu Itu jadi we intina mah berkenal lah gitu. nya intina mah kasih Otim bogoheun deui we rek kumaha carana kumaha abah supaya kolotna oge satuju pan asal esi teh kabogo ieu ngan dijodohkeun ka Herman teh karena dijodohkeun gitu nah ini syariat supaya indungna oge esina sing dodoh ieu ka Otim bah Sing dodo bah, sing nyaah. ulah sampai ka galau ieu bah ari si esi nama bah rasapeun karena dijodohkeun ku kolot teh geuning Oh iya bener. Gitu. Terus. ieu mah Ya, berarti disyariatan we Ku abah tiasa lah di syariatan berenang supaya esi bogo deui mereka jang Otim gitu sareng mertuana dodo lah satuju bener saya satuju ya ku abah di syariatan lah naon atuh bah perkiraan anu kudu disiapkeun ieu modal naon-naonna kitu besi aya permintaan apa naon kudu disiapkeun persyaratan gitu bah ya pasti aya persyaratan mah dua syarat kedua naon bah anu kahiji mah da jeung saya di abah ya ka ken ku abah di wartosan syaratna anu kadua hanya teu berat jang naon atuh bah Sanglem teu eta anu syarat kedua sanggup lah naon bah atuh nu kadua naon duduk mau cangcut eta si Esi tah emang kan kieu eta mah balik di ka Otim sanglem teh eta sanggup teh di mana Sanggup lah. kudu sesuai ujung perjuangan nah anu pertamanya apa beneran heeh persyaratannya dua kan iya anu tadi teh bari wirid sebutkeun eta si Esi karena bari jeung beuleukeun ieu sabar kali teh nyebutkeun apa nyebutkeun Esi gitu kira-kira 100 kali lah 100 100 kali we Esi tapi kudu geus aya itu meureun bah heeh kudu geus aya cangcut heeh oh berarti cangcut tah heula kudu beunang ini cangcutna si cangcut panggil bari diseunutkeun banyanak itu meureuh aku abah meureun ya bah ewon hari kitu mah berarti kudu pulang heula bang ke ka dieu deui wayahna persyaratan kedua taya anu persyaratan kadi canda iya oke Wah, ini namanya belum kenal diri. bener diwirid Oh, tangke kan ini bari mawa itu. Wah, benar. Yang satu. setiap malam ya Ah, siapa siapa? balik ke deui we tinggal Oke. pikiran masalah cangcut Ayo. kudu beunang kudu bisa cangcut iya mangga bah ai warna bebas kudu beureum Anu beureum. Nah, ingat kan anu beureum. ieu tah Oke. ieu tuh bah sampurasun sampai salam warahmatullahi wabarakatuh